ya udah ya. Alhamdulillah euy. Baku geus panges tereh panen ya. Dunungan tereh ka dieu. Ieu. Hampir aku poeng dia ketek nya. Cenah buahan di buahna. Aduh. Ai segera buahan. Pan dunungan ka dieu. Jadi aing teh gajihan nya. Kemana ieu gawe teh jadi areueuh. Duh. Nyangan pagawean hese ka mana nya. Aya ieu nu ngebon mika eueuh nu ngulikeun da kumaha atuh nya ieu teh. Ayeuna ieu hirup geus kieu kudu kumaha atuh nya pagawean mending hese. Sini bisa. Hai. Sini ya. Ini Pak, ini. Berenang menang, udah pan lain gawe di belana. Kudu wae. Kudu gawe wae. Gila. Aduh. Kamana ieu gawe teh ngarokok we gedekeun. Kenapa sih adul cicun. Kunaon? Ai naon? Ini kena telepon heula. Apa ditelepon jadi teh angkat. Telepon. Kena asup. Ya. Bukan doan. Lain urang ngalawa gawe kok. Kumaha? Lain kemana wae teh. Batuk urang. Jadi kumaha na? Ayeuna urang naik balik heula we. Salah ngomong. Tidak salah mah. Di sini. Hah? Di sini. Bapak ayo Pak. Iya, ini tempat yang dijual. Katanya ini vilanya. Itu kebunnya. Kalau lihat dari foto sih di sini. Iya. Mister kacamata dibalik. Kebalik. Sudah. Nah. Cicing wae atuh pasti ngulikeun teh make duit beureuna. Lain kitu. Tadi teker kita Kuda. Kemaru urang. jadi kieu sebenarnya. Anjing. Tadi teh urang keur istirahat. Ieu urang rek laporan di bakul teh mun geus. Wow. Geus tinggal panen. Tanyakeun ka kulak sugan si Iya, si Apep, si Wahyu, si Krut. Beak. Modal. Heeh. Bege sia mah. Heeh. Tah ieu pan urang juang kayak kasih ubi. Maksudnya cenah ngareng 8.000. Tangis beres baku ngarek di pelakan naon deui. Aman ieu meureun lagi cenah galalet deh heula ceng cabe. Heuh pan sampe meh cabe buahan pan kayak meureun melak heula melak naon heula. Oh, urang melakan di bonteng meureun kena ngaganggu nya. Heeh. Mending melak batu paneke. Linu. Terus lah ieu teh kuduna ulah dipelakan deui. Taneuh harga jual, Pak. kunaon make dijual tuh wing opa gawean meureunna. Nah, tuh engke bisa meureun ka bos ka ditu. Makanya wing lamun opa gawean sok hayang nyopet. Untuk kenapa? Itu ulah. Heeh, makanya urang mau dibalik di kanu kitu. Ulah, ada pan meureun kayak pan ieu teh taneuh tadi dijual. Heeh. Kayak bisa ngalamar ka bos ka ditu kanu gede. Aduh,
aing mah dah. Ai teu. Aing bingung ieu. Aduh, iya. Kudu kumaha tuh? Iya ge kudu ieu engke mah cabutan tah lamun ieu geus dipanen mah. Lamun geus dijual eta. Aduh, Gusti mangkaning sangkilang. Sangkirang kaling. Cucu. Tuh. Aduh, udah gini. Ulah kikituan Ulah. cucu. Tah. Terus enak kemana? Ka ditu ka Tah, dieu. anak malina. Aduh, orang Jakarta. Orang Jakarta. Heuh, Bos. Wah, aing mah dah. Heeh, engke eta ieu engke di bejahan. Tenang aya 1000 meni rokok. Ih, atuh disebay. Tuh ya, saking kebut teh aing teh. Kumaha tuh? Iya, gua kikitu mah heuh gawe deui. Aya kan nepung angan lain teh bos anu eta lain. Heulah, kayak kurang Iya, jual bakungna. Heuh. Cabutan gitu. heeh. Lah didoakeun sing tong laku lah. Gitu kan. Apa supaya menang pagawean? Kayak gini aya kok aing pangasupkeun lah. Heeh tuh. Heeh nya, balik aja. Heeh Sing aja gawe-gawe udah ngan udud wae. Ingat. hayang gawe lagi aing mah jual kebun lagi. Ieu mana setoran emok. Mana kreditan si 1000. Heeh, sarua eta mah urang teh ngucupruk bari. Teu mikirkeun eta teh. Kudu Kumaha kumaha urang urang cicing enggak diimah kudu ge. geranya dia ge aya nu nagih. Heeh. Da eueuh jeung mayarna. Ada ari curhat ka uing ada mang ngayarkeun. Kumaha? Nah, ngana ka itu arek eta arek ngalamar sugan ka kebon bakung ka Ih, dinya. cenah eta teh kebonna bieu ge urang geus kadinya rek dijual. Urang Dijual. jadi bingung. Terus kumaha kudu kumaha atunya? nya eta nyangan pagawean Tapi ka na mana. aya cenah di ditu tuh nu pembantu. Oh. Cuma urang sagedong duaan. Oh, cenah. heeh. Heeh. Nanti langsung tinggalkeun satu ulang malah ya. Heeh lah kan teuing Heeh, bae. nya. Eueuh gunana. Lain arek tadi tuh ulang ngalamar. Duaan meureunna. Mudah-mudahan urang ditarimanya. Amin. Bentar. Kita telepon dulu yang punya itu tempat. Apa ini? Ada kan nomornya di Mister? Di jero. Waduh, baiknya runtah hunkul ya tadi kan nanti. Oh, di mobil. Naon di? Dulungan arek ngajual kebon. Panen bejeuna sape cabe bejeuna pentileuan. Eta cenah ngomong kuburan. Kebon arek dijual. An urang ge arek ngalamar gawe. Tadina teh dah ai keur salaki keur nganggur. Heeh. Piraku urang teh gawe arek mangidahar ti mana geura nya. Lamun Tapi hirup keneh. alhamdulillah ai hirup mah. Masuk kana mah. Ai barang teh cenah Tamang kebona ngobrol. rek dijual. Heeh. Bingung ayeuna teh arek ngalamar ka ditu tuh suka. Ka mana? Kalau belah ditu tuh ka cenah. Ka Dilan Anyar? Heeh, aya cenah Pembantu, cenah. ngebutuhkeun pembantu Eta ge ngadeng. duaan. Eta ge ngadeng. Ieu cenah dibeli kudu boga pila eta. Ieu teh kebon bakung. Ah, ka ditu ka lebak. Terus nasibna kumaha? Nih, eta lamun dikocok meuni nasib. Kan bingung gitu. Kudu kumaha tuh urang. Atuh kumaha deui urang bingung. Atuh meureunna ai pagawe kebon mah engke meunang. Atuh milu deui, we milu deui, kayak milu deui kadinya, milu. Di bos meunang engke. Leuheung mun digawekeun deui. Pasti. Jadi anak terek nganggur. Teu dagang anggur. Ya amat. Heuh, pokok. Arek ka mana ayeuna? Terek Ada kadieu. kaditu neangan pagawean. Wah, urang milu. Ayo.